Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Saatos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Para wargi kadehilap. Sateacana alo-alo ngabandungan ieu carita. Demi kanggo kamajengan sareng ngamumule seni budaya Sunda. Panuhun, like, subscribe, share, sareng poe loncengna. Atuh nuhun ti simkuring Mang Dedi Mulyadinata, channel Mang Dedi Asli Sukabumi. Mangga urang bandungan carita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng ditepang dangukeun deui sareng acara carita. Dina judul carita Jakarana karangan Amburos. Simkuring Mang Dedi Mulyadinata ngahaturkeun wilujeng ngabandungan tudugikeun ka rengsena. Pilih ku galih anu saena, singkahan kumanah anu awona, anggo peueunteungeun enggoning urang lumampah di alam dunya. Wilujeng ngabandungan kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampura sunun wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana beayana utamina pisan mah anu bih karesep kana carita garapan simkuring. Teu boleh-boleh mah ngadoakeun mudah-mudahan Allah sadayana aya nu sehat tur paranjang yuswa amin ya Allah sirba alamin. Mangga para kaum dangu ayeuna atuh Mang Dedi beres neruskeun hanca carita Jakarana anu kamari katunda. Atuh nuhun kumaha urip perhatosanana sakumaha anu parantos di Bandungan dina hanca nu katunda bagian anu ke-45 na. Pedaran Mang Dedi kasapih wanci jina mangsa bedarkeun kaayaan lalampahan Jakarana anu harita ninggalkeun indung bapak kukutna teh alunya sanggeus rengse nadran ka kuburan ibuna Jakarana anu asli. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paosna mah mangga urang sami-sami bandungan kusadayana mun kadahila like, subscribe, komen sareng loncengna ditabeuh lo nya komo di share mata. Hatur nuhun kumaha urip paratosana mangga urang puseurkeun perhatian urang kana mangsa alam teu beurang khususna ka Jakarana anu papisah deui jeung indung bapak kukutna anu mangkuk di Pasir Nangsi. Mangsa alam hadita teh memang rada isu keneh. Breh atuh di jalan satapak aya nu leumpang nurugtug mudun horeng simada horeng Jakarana teh eta teh. Anu geus rengse nyatana nedunan. Hatena kahayang hatena nadran kanu jadi indung nya alhamdulillah kamarina geus dilaksanakeun jeung si Abah.
Bapak Kukutna teh. Sanes kitu mah jang jakarana solongkrong heula atuh. Manehna teh munjungan ka indung bapakna bade jeung panuna carina dak. Nu saterusna atuh kenci sue indit teu luak liuk di katukang lantaran sok nalangsa pajarkeun teh lamun segnempo si Abah jeung si Ambu nu harita keur ngajaran teng nangtung barjeng ngawaskeun ka dirina. Kasugri para wargi cag urang tunda heula sakedap tenden sakedeung insyaallah lalampahan jang jaka anu harita keur aya setengahing perjalanan urang tunda heula nya. Tah ayeuna urang ngelang kocapkeun deui kaayaan si Jupri sabatur-batur anu harita teh geus ninggalkeun lembur Sindang Sari dina mangsa alam peuting teh nya. Malah aya kahuruan sagarupa geuningan imah diduruk sadua-dua di lembur Sindang Sari teh. Mangsa alam harita teh peuting pisan. Malah geus rek nepi kana jantungna peuting. Rek muruh cenah ka tempat padumukan anu mangkuk di jero guha leuweung datar teh. Sarerea atuh harita ngalabring di tengah pileuweungan. Sok sanajan kaayaan poek nongkreng Butaradin harita teh tapi da teu jadi halangan kitu mah kulantaran naon geus biasa lumampah peuting. Si Jupri jeung si Juha anu harita disalametkeun ku batur-baturna. Jatana ku si Oded sabaraha kanca. Ngarasakeun tatu anu karasana teh beuki nyeri bae ayeuna mah. Si Juha nya kitu keneh. Harita teh awakna karasa ripuh, tapi untung sakitu oge maranehna teh ayeuna geus bisa bebas deui. Malahan mah bisa ngumpul ngariung deui jeung para baturna. Mangsa alam harita teh geus nepi ka mangsa subuh. Samalahan manggeus meletek mata poe ti belah wetan caang. Atuh maranehna beuki gancang we laleumpangna. Sok sanajan jauh-jauh oge ari di keureueuh mah geuningan ti karasa kanyahoan geus anjog we harita teh ka hiji guha nu biasa. Kalawan teu loba omong terus geblus kabeh oge asup ka jero. Brek atuh harita maranehna darariuk mun ditu sirikna ngabeubeutkeun maneh bakat ku cape jeung nahan kanyeri. Nepi oge yo urang teh yo ceuk si Oded harita berijang haheho pok si keling harita heueuh. Untung keneh we urang teh sakieu mah bisa salamet ya awak jeung suku karasa meuning nyari jeung rasa rincug sarua dewek oge ripuh. Ayeuna mah pagawean teh asa beuki berat we. Hayo we kudu lulumpatan bari jeung di udang-udang batur. Nya atuh ari mung di udang-udang batur mah eureune atuh sia Oded. Teu kudu jadi garong sia goblok. Dari jadi garong mah sia memang kieu risikona. Ceuk si Jupri harita teh. Bari jeung neuteub ka si Obed. Ngadenge kitu pok si Obed harita. Ya, lamun teu jadi garong jadi naon deui atuh kuring teh euy, pantas nama yuh. Cek si Obed nanya ka si Jupri samalah ngomongna oge bari jeung sesarengehan. Ngadenge kitu si Jupri pok deui atuh harita bari jeung cungar cengir. Sabab manehna menang tatu teh jeung panyiksa ti urang lembur Sindang Sari. Alah. Jadi naon we atuh supaya bisa kumaha bisana si lain. Rek jadi tukang dagang, rek jadi tukang tani, tukang nyadap atawa jadi kubu sekalian. Kunaon sia teh Oded make seuri. Hese atuh duitna atuh. Hese duitna jadi nukar ditu mah goblok. Mending oge kawas urang-urang pagawean mah jadi tukang ngarampok.
Sok pikir karasa ku duitna oge jeung barang anu sejenna mah atuh loba. Mun aya kakurangan cenah eta sok diudag-udag batur hitung-hitung eta mah. Eta nanawe atuh hitung-hitung karugianana nu kitu wungkul. Cek si Oded harita sabot keur ngobrol kitu ngareudihkeun kacape harita kurunyung atuh harita si Asdur ti tukang. Bari jeung ngajingjing teko samalah ditambahan ku kulub jagong sa baskom. Teu ti mana sarta terus atuh harita keneh oge dibawa ka hareupeun batur-baturna nu karek datang. Barang nempos di Asdur nyamperkeun sakabeh baturna oge atuh ngalieu harita. Gening geus baralik Jupri Juha kumaha kayaan si laing awak di luaan teh euy. Ceuk si Asdur kasih Jupri beriret kasih Juha. Ngadenge kitu pok si Jupri harita. Alah, salamat dur dewek euy. Si laing geuning geus aya di dieu. Apaan dewek mah kamari balik ti heula da. Ieu cangkeng dewek nyeri pisan. Urut bedogna si Mayang untung we teh jero ge euy. Ngan sarua we ari nyeri nama tapi untung we geus diubaran. Ampuh geuning obat anu pamereti si guru teh Oded. Atuh Asdur. Di mana ari si laing atuh make jeung boga kulub jagong sagarupa? Si Oded harita menang panennya kitu teh bari jeung ngomong. Ngeunaan anu disuguhkeun. Sarenge atuh harita si Asdur. Pugu menang maling teh tah ti si Aki. Kamari waktu kuring balik ka dieu ngaliwat ka kebon jagong kulantaran menta jadi bere digusur we ku dewek teh sakarung jagongna. Aduh hade aya ka bisa maneh kamonesan si laing mah jagong wae meunikeun ka digusur. Ngadenge omongan si Asdur kitu batur-baturna atuh sariri bari jeung tup-top atuh harita kana jagong Gila harbangun lapar keur mah heueuh dan memang geus karasa pisan laparna. Ari beuteung atunya lumayan we sok sanajan ukur kulub jagong oge aya loba mah nya rada seubeuh. Sabot kitu pok si Dodeng harita. Oke. Kumaha ayeuna rancana urang nu saterusna? Naon? Dewek mah sacan boga rancana sabab ieu cokor tatu awak nyarieur hulu nyeur lieur dicager-cager kusina cager heula we atuh da bisi sia rek ngari darmahnya sok we tapi ari dewek mah jigana moal milu ayeuna mah yeuh. Dewek oge sarua Dodeng moal wa kamiluan euy sabab naon tatu dewek oge tuh can cager pisan. Si Asdur harita ngengklokan pok deui si Jupri. Asdur nya kamana ari si abahnya menang eueuh. Nya duka teuing atuh Pri ti saprak uing datang oge si abah mah geus kasampak di dieu. Lain kudu kumaha nya carana ieu duh sangkan bisa newak Nyimayang yeuh. Bingung dewek mah Juha. Nah make bingung teh kudu bingung atuh Dur. Lamun urang hayang newak Nyimayang mah yeuh dengekeun. Engke we lamun pareng panggih jeung urang eurat we sakalian. Kutamang da geus pasti bakal beunang. Benar jua. Urang eurat we lah. Sabab lamun kudu gelut mah wah mata kriweuh paciweuh ka sarerea. Kasaksian atuh kamari oge du. Nyadur si laing kalakam benang tatu gede ngati si Mayang teh. Hararese tanewak awewe hiji tapi arek iraha tuh ngamitian ngeder. Cek si Asdur bari jeung ngareret ka si Oded. Menang pada nyakitu pok si Oded harita. Engke we lah pageto. Ayeuna mah urang teh apan cararape keneh. Kudu reureuh heula atuh bener teh Juha. Komo aing mah cokor nyeri aduh. Sawak awak dilalinu halusna mangke pageto deui atawa iraha we lah.
Entong ayeuna sabar bamun ayeuna mah kudu nyagerkeun heula awak dewek bakomo. Nya sanggeus kitu matu. Ti harita si Oded jeung batur-baturna teh ka mana-mana cara ricing di jero guha. Teu udar eder kalemur. Naon sababna lantaran marenehna oge kudu milih kudu mulihkeun heula kaayaan awakna. Komo si Jupri jeung si Asdur mah atuh tatuna alatan kena ku bedog geus tangtu bakal dalila kana cagerna ge. Sabab harita memang didinya eueuh guruna teuing ka mana. Da sararea oge atuh eueuh anu nyaho. Kasubri para wargi, urang jojo ringkesna bae ieu alam. Gancangna acarita. Geus liwat 5 poe weh geus kaliwat ti harita teh. Mangsa alam isuk-isuk si Oded atuh jeung batur-baturna geus sarage deui arek ngamimitian ngajalankeun biasa we pagawean anu biasa. Ari tujuanana ayeuna mah biasa bae deuk ngagarong bari jeung rek nganyi mayang cenah anak guruna. Rupa-rupaning pakarang sagala disadiakeun. Malahan mah ayeuna mah bari jeung marawat tambang sagala rupa. Maksudna rek dipake ngeraji mayang mun kitu ge lamun panggih cenah. Ari si Jupri jeung si Asdur hadita teh maranehna mah teu marilu nya kitu deui si Juha sabab ripuh cara ricing keneh we di jero guha. Sabab tatuna acan calagir. Lamun milu oge bisi kalah nambahan pireuweun malah bisi jadi bang baluh. Nya dudua anan we narungguan di jero guha teh. Ngajalankeun tugas masih Oded we jeung batur-baturna anu opat. Nyatana si Keling, si Obed atuh jeung saurang deui si Dodeng. Kulantaran atuh harita geus asak babadamian bring atuh sarerea harta indin. Ninggalkeun eta guha. Mangsa alam di luareun guha harita teh geus beurang. Mata poe geus luhur pisan karasa pisan panasna. Menikeun kamoreret kana awak. Sedengkeun harita teh langit menikeun kabengras taya tedeng aling-aling. Angin leutik ngahiliwir ngoyad gendang daunan. Sorana kadenge pating korosak pating keresek. Dilandeuh atuh katempo aya wahangan caina herang ngagenyas. Sorana meuni ngaguruh mata kuaas. Reg-reg atuh harita. Si Oded jeung batur-baturna eureun heula dina handapeun tangkal caringin anu ngulupuk nu daunna atuh ngarumpuyuk metak genah pikeun cicing. Sabot keur kitu pok si Oded harita. Alah, dieu kalangiuhan euy panas euy. Wah teh duh. Ini moreret kieu yeuh. Cek si Dodeng harita. Bari ngareret ka si Oded. Puguh we atuh panas nama euy Ded. Tah geus kusum halodo ayeuna mah. Lain ieu teh euy kumaha nya? Naon da? Tujuan urang arek ka mana ieu teh? Nah arek ka lembur sindang sari deui. Si Obed harita nanya ka baturna. Nu keur dariuk bari jeung ngageberan dada. Pok atuh si Juha harita. Mandang atuh ina malah tonggak ka lembur sindang sari. Pikeun samantara waktu mah keun bae sinati seula we di lembur. Lembur nu eta mah engke urang bongohan. Terus atuh ayeuna urang rek ka lembur mana atuh? Nya neangan we atuh. Si Obed dalam kalembur mah anu sejen mah anu loba anu lemburna tu bari jeung sugan we. Urang teh bisa parang panggih jeung si Mayang anak si Abah. Ngan kade lamun parang panggih tong digigiras teuing bisi kabur deui pan hese neangan jelema teh. Ngarti teh sia. Oded. Harita atuh bari jeung ngaredet ka si Oded anu keur nyarame kana tangkal caringin. Malah pok si Oded harita. Lamun dipukudu balak-balik dipapai dirasa-rasa mah metak herannya euy.
Nah naon jadi kaheran si lain teu Den. Sok we pikiranku si lain. Sanggeus dilunta ninggalkeun bapana. Muni hese pisan eta teh di tianganana mangkluk teh. Kitu obrolan sarerea nu ngariungana pun tangkal caringin. Si Juha harita ngareret ka si Oded anu harita memang manehna teu keur nyarane kedatang ka caringin. Sabot kitu pok atuh si Oded harita. Lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa matak herannya euy. Cek si Oded bari neuteup ka si Juha, pok si Juha harita. Nah naon nu jadi kaheran si lain teh Oded? Dengekeun geura. Sok we pikiranku si lain. Sanggeus lila lunta ninggalkeun bapana. Pan kitu kayaan nyimayang teh lin. Harita si Oded jeung baturna oge keur aya di perjalanan. Sanggeus kitu mah harita kenehna lali kreuh deui we. Sanggeusna rengse istirahat atawa cicing di sisih wahangan. Maranehna atuh reg areureun bari jeung terus muru atuh kahandapeun tangkal kai. Nyatana tangkal anu nguyupuk. Daunna ngarumpuyuk kayaan di dinya mah memang teu panas teuing alam teh. Geek sarerea Daryu ngadon ngareureuhkeun kacape. Diselang deui atuh kudu ngarobrol ngarancanakeun naon rupa pagawean anu deuk dijalankeun. Lamun di pikiran maduh mata heran euy. Nah naon? Make jadi heran si Oded. Pek pikir ku si lain Juha. Pikir ku si lain. Sanggeus lila lunta ninggalkeun bapana, ayeuna mah pan pangabecusna eta awewe alias si Mayang teh leuwih maju. Lamun ceuk dibandingkeun jeung mangsa-mangsa nu katukang. Nah manehna teh boga guru anyar kitu atawa kumaha Juha? Nya naon bisa bae mata kitu ge. Meureun jigana boga guru deui salianti bapana. Ceuk si Juha. Harita ngomong kituna teh bari jeung melong kalaneuh. Breh di dinya katempo aya imah leutik sarta pelebah suhunan aya haseup anu ngebul kaluhur katebak angin. Pok atuh si Juha, Den. Deuleu ku si lain euy. Di laneuh itu tuh aya haseup, aya haseup, aya imah leutik. Urang jugjug ka dieu yuk, sugan we aya hakaneun. Lain seuri sagoblog. Rek naon atuh da moal aya garongeun ka imah leutik itu mah atuh aya sia. Lain rek ngagarong goblok. Aing mah neuleuh tuh. Tapi sugan we sia teh diboga-bogaeun hakaneun lumayan pan sia ganya-ganya beudit. Oh, maksudnya kitu? Heeh. Sia mah ngagarong we piraku atuh. Imah segede beureub kudu digarong. Geus kadeuleuh teh dieu ge. Oh, ayo siap tuh. Ya, yo. Ngap. Pring harita keneh. Sarerea lempang di muru kalandeuh ngajugjug ka hiji imah leutik. Anu dituduhkeun ku si Juha tadi. Sanggeus deukeut salangsang atuh harita teh kumaranehna kaambeuk sengit beuleum peda. Atuh puguh we beuteungna jadi karasa lapar meuni murilit pisan menta eusi. Terus atuh harita si Oded jeung batur-batur nang adeuketan kalawang panto nu kaparangan engab. Sadengkeun di jero eta imah aya saurang aki-aki jeung saurang nini-nini. Di baturan atuh ku urang budak lalaki umurna kira-kira aya meureun kana 10 tahunan mah. Harita teh keur rada rariuk we bari jeung yang hareupan sangu bodas saboboko.
menang ngakeul di ongko jeung belum peda ditilaman ku daun cau. Ditambah deui ku samel goang sacoet anu make daun surawung. Si Aki jeung si Nini katut incuna jigana teh arek dalahar. Tapi barang harita kadinya aya 5 urang jalma lalaki hungkul datang. Si Aki jeung si Nini katut incuna kalah pating polohok bari jeung panon mencerong melong ka si Oded jeung batur-baturna. Komo anu barang nempok kana pakaian jeung bedog panjang anu paling pating solegreng mah. Dina cangkeng belah kenca atuh puguh we si Aki jeung si Nini harita teh calangap sungutna malah bari jeung ngaleper sagala rupa awakna. Sampurasun ge. Ngadenge si Oded uruk salam bari jeung leumpang. Ngadeukeutan kana atak saung. Eta si Aki teh ngajawab ukur molohok teh molokok we jiga anu jantungeun. Eta Aki molohok kitu. Naon maneh teh ki? Sianan mereunannya ku si laing Ded. Gara tempo tu kalaka pating polohok kitu. Kakarak itu mereunan nempo jelema anu siga urang beureunnya. Cing sok tanya deui atuh. Oded, nalaunan tong tarik bengar-benger atuh. Sok atuh ulah ku si laing. Sampurasun. Nya sanggeus ngadua kalian mah harita si Aki karek bisa ngajawab. Kituna ge atuh bari jeung gugup. Rampes ujang. Tak kitu Aki, ari kasemah mah kudu someah lain kalah molohok wae. Ari ujang. Saha ieu meuning ngabri ngalot jeung rek naon make datang ka Aki atuh. Cek eta Aki harita maksakeun tumanya ka si Oded jeung baturna. Samalah panona oge atuh rara teret nitenan semah-semah nu aya di hareupeunana pating bedega. Pok si Juha harita. Kieu ge. Kuring sabatur-batur teh keur aya di perjalanan kaparengan ngaliwat ka tempat ieu. Tah, kulantaran kuring teh ngarasa laparnya rek menta dahar we ka Aki. Geuning teh salah datang ka dieu teh geuning. Lantaran dahar teh geus disadiakeun jigana mah ku Aki. Baru kanan hayang dahar aja. Tapi Aki menata rumah sanya dia kenjang. Ya hareun keur ujang lain teu. Ari sabab Aki ge jeung sini ni katut incu Aki can jaraang ieu teh. Geus teu kudu loba ngomong di jeung kuring mah Ki. Engke we paneuri Aki mah nya daharna sasakuring lantaran ayeuna mah geus teu kuat hayang dahar kuring oge. Heuh bener. Sok we lah. Sok. Juha teu kudu loba tim omong. Sok dahar kali ya. Cek si Keling harita bari jeung ngomong jeung nulak cangkeng. Kituna teh bari jeung kadawak langsung harita kene nyuk sangu tina boboko. Samalah terus atuh harita kene oge ditarurutan ku batur-baturna berak we. Maranehna teh terus dalahar bala kecerakan. Meni bangun anu paronyo pisan kawan tu atuh geus lempang jauh teh deui. Ari si Aki harita teh jeung Nini katut incuna. Nampuk kitu teh harita kalakah molohok mata simeuteun. Bakatku heran meureunnan. Nah, habat aya jelema anu jiga maranehna kitu. Tapi ari rek nyarek si Aki teh ngarasa sieun lantaran si Aki oge geus boga sangkaan yen eta jalma-jalma anu harita keur dalahar teh lain jalma anu bener. Nya boga pikiran kitu mah teh bisa majar kumaha si Aki teh. Ngan cukup teh ku malong we harita teh bari jeung rumenghap narik napas. Kuyang, kade eta belum pada nanya tong debeakon.
kudu karunya atuh kaincunin nu tidak digeus nungguan hayang daang cenah jeung belum peda. Si Nini harita nyelengkeung nyaah ka incu meureun matak ngomong kitu teh. Kadengena ku si Keling harita bari jeung ngajawab jeung enyoh keur dahar. Maka disesakeun teuing incu Nini mah bere daharna teh jeung uyah we cukup. Jeung dahar mah lah. Ih, karunya teuing sateujang. Da eueuh deui dengona oge. Komo pedana mah eueuh deui. Sakitu-kituna eta ge pamere teh. Sok sanajan si Nini ngomong kitu, saurang oge eueuh anu ngadengikeun jarongjon we da lahar maningalimed. Atuh teu kung selila si Odet jeung batuna geus rengse weh dahar. Regot ngeunum harita teh. Kabeneran caina teh meunikeun kahanut keneh deui atuh puguh we. Matak nikmat. Sanggeus sarerea atuh ngerasa cukup mah. Harta keneh si Odet jeung batur-baturna eueuh ka era jerat-jerut teh turun. Harita teh kaluar ti saung brejeng amitan ka si Aki jeung si Nini. Anu saterusna mah leos we harita keneh oge aradin di teu ngaliuk-liuk acan ka tukang. Sedangkeun si Aki jeung si Nini katut incuna. Harita teh ngan pati gogodeg kuk ningalikeun kalakuan eta jalma anu lima. Komo barang breh mah kana boboko si Aki harita mending gogodeg. Boboko kosong cek bohong teh mah eueuh beak karemeh-remehna belum peda atuh samel goang harita tabeh geus beak nempo kitu mah atuh harita keneh incuna teh ceurik lantaran manehna teh hayang pisan dahar tapi ayeuna naon rupa kadaharan geus beak eueuh nu nyesa ngan ukur sesana teh belum peda anu tinggal cucukna jeung huluna. Kasugri para wargi cag urang tinggalkeun heula si Odet jeung batur-baturna anu harita geus neruskeun deui lampahanana sabada meakeun kadaharan di imahna si Aki. Teundeun heula eta sakedeung tunda sakedap insyaallah kasampeur kahareupna kasampeur deui. Ayeuna urang kocapkeun dina mangsa alam isuk-isuk di hiji pelemburan nu katelahna teh lembur Cimano. Ieu lembur anyar kaguar dina carita. Eta lembur teh harita teh wanci pabeberang. Di hiji warung harita teh aya saurang awewe. Ngora keneh keur diuk brejeng nyang hareupan meja. Teu kung silila torojo saurang awewe deui geus rada kolot. Nyamperkeun jigan si bibi anu boga warung eta teh. Nyai, haturan wilujeng sumping di warung Ibi. Si bibi nu boga warung harita ngomong bari jeung surak siri. Sikepna someah pisan estuning matak pikerespeun. Terus harita teh atuh gek diuk dina bangku. Kebeneran eta warung teh harita mah keur tiiseun alias eueuh anu jajan. Tok eta awewe anu ngarak keneh ngomong bari jeung seri. Naon bae eta teh atuh Bi? Ari pagawean sapopoe teh naon wae atuh? Nyai geulis bubuh. Pagawean sapopoe teh ngan saukur kitu we metaan duit geura. Menta dahar naon we segala pangabutuh kudu dicumponan ku urang dieu. Lamun teu ngagugu kana parentahna atawa pamentana geus pasti we maranehna teh bakal ngamuk Nyai. Nah urang dieu teu aya anu ngalawan Bi. Nyai geulis komodo euy Nyai mah dilawan ku urang dieu oge mimitina mah. Tapi da eueuh anu sanggup. Eueuh nu sanggup nyingkahkeun maranehna. Malah manehna teh malahan mah Nyai geura kalaka loba urang dieu anu disiksa ku eta jelema. Kitu katerangan ti si bibi tukang warung. Leng atuh harita awewe nu ngarak keneh horeng si mana horeng nyimayang teh teh. Sabot si ibi warung atuh keur ngabuih ngomong ka nyimayang. Di kajauhan rentang-rentang
tilu urang jalmahan walempang muruk kadinya. Ari nu saurang awakna penaik besakal ngaranna teh si Isro. Sedangkeun aya deui atuh nu saurang ngaranna teh si Oji. Awakna jangkung begeng ieu mah. Ari nu saurang deui mah awakna teh jangkung badak nu katalahna si Duki. Harita tilu lalaki teh laleumpang ngagerdi ge muru ka warungna si Ibi anu keur dihicingan Nyi Mayang. Barang nempo ka jalma anu keur ngagerdi muru kadinya. Puguh we atuh si Ibi teh meunikeun kapias beungeutna. Samalah ngomongna oge jadi gugup. Lantaran jalma-jalma anu keur diomongkeun teh harita bet daratang. Terus atuh si Bibi teh ngareret ka Nyi Mayang lantaran ngarasa hariwang kana kasalembatanana Nyai, ya tuh itu nu Darjo tuh geus kadario. Si Bibi harita atuh ngomong ka Nyi Mayang lalaunan bari jeung ngaharewos ku cewas-kecewis. Barang ngadenge kitu ret atuh Nyi Mayang ngareret ka tilu jalma anu keur laleumpang muru kadinya. Moal lila deui oge bakal anjuk beudeun ka warung si Ibi. Nyai gelis, kudu kumaha tuh Ibi ya hariwang kieu ya. Sawias Bi, tong sieun-sieun Bi, kukuring lah urang sang harapan. Cek Nyi Mayang harita bari jeung nangtung. Ulah gelis Nyai, mending oge gancang asup we ya ka jero warung tuh. Sok nyumput di tukang gancangan. Bisi maranehna kaburu nepi manten ka dieu. Tong hariwang Bi. Da moal naon abdi mah nya. Malah jadi penasaran abdi teh. Kamaranehna teh ku hayang nyaho nepi ka mana cenanya pangabistusna. Adah, Nyai gelis, ulah kitu, sok mending oge atuh yuk. Hayu nurut ka Bibi atuh gerayu. Urang nyumput tadi tuh bisi kumaonam. Cag para pambiarsa, ieu carita urang tunda heula. Kumaha atuh lajenganana insyaallah. Made diberis nuruskeun ieu carita dina bagian anu ka-47. Atur nuhun ujung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.